Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan ka para mitra sareng incu aki anu tetep satia. Wilujeng patepang deui sareng aki dina acara Aki Leuksa ngadongeng. Danget ieu aki bade neraskeun hanca dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu katilu. Sate acan ngadongeng aki ngemutan deui kanu nembe menakan channel ieu disuhunkeun pangrojongna ku cara noya suka bagikeun sakantenan di subscribe nya eta deui locengna sadakeun. Hatur nuhun. Sumangga urang ngawitan ngadongeng wilujeng ngadangukeun. Dina bagian kadua harita teh Udawa jeung pamajikanana kakararengse mapahayu anak cikal anu hese sare. Sanggeus anakna sarare Udawa ngahuleng lantaran ngarumas keneh ku kaayaan di imah anu sepi jempling. Nyi Mariah teu panujueun nenyo salakina kitu teh atuh pok ngomong. Kang, Naon Mariah? kumaha ieu teh? Tadi anakna anu ngahulang teh, ayeuna bapana ulah sarwana atuh. Jadi keung kuring oge ari kieu mah. Keur mikiran pilampaheun akang mah. Nah hami gawe naon heula isukan. Asa bariekeun geuning tatangkalan ngararoyom ka imah. Jukut ngajejemrung. Ya babari atuh anu kitu mah, nah make kudu dipikiran. Mending mikiran ieu barudak. Har, mikiran naonna? Rek betaheun kitu, da enya eueuh batur ulina mah karunya. Menang saminggu mah pasti ngarumas. Tapi sing percaya ka akang. Lila-lila mah bakal biasa. Jeung deui da moal kieu bae atuh. Anak tatangga ge lila-lila mah aya nu wawuh. Bakal loba anu ulin ka dieu. Urangna we sing nyaah ka barudak. Nya, sugan we kitu. Tapi sapoe urang di dieu tatangga can aya nu datang. Karek pakuwu we saurang. Kitu oge jang jere ka dieu deui, tapi pakuwu oge teu embol-embol. Cek Maria aya rasa cangcaya dina hatena. Tadi mah basa keur loba batur keneh anu ngalangkang dina pikiran teh anu pikasenangeun sabab bruh breh sagala loba. Tapi ayeuna mah geus jempling anu kapikir teh pikasedieun. Bisi eueuh tatangga anu daekeun ngadeuketan. Mana komo da geus nyaraho ti pakuwu sabana yen anu boga imah ieu teh turunan Raden sok sieun seungaheun jelema teh bisi teu daekeun gaul jeung manehna. Budak teh geus sarare? Sare duanana oge Kang. Urang pindahkeun ka kamar atuh loba reungit di dieu mah. Sok atuh. Udawa jeung Mariah mangku budak hiji sewang dipernahkeun di kamar. Geus kitu ngobrol ge teu di tengah imah di kamar we sakalian bari nungguan budak. Udawa nyerane kana bilik ari Nyi Mariah nyang hunyar gigireun esti. Di luar kadenge sora jangkrik, sakapeung aya simut gadung bet matah keung kadengena teh. Jegug sada anjing ngagogog ti kajauhan. Mun di lemur mah wayah kieu teh kerame kudu ngobrol. Hanuteun loba anu sareuri. Tapi di dieu mah mani jempling. Ulah nginget-nginget anu di lemur atuh. Da geus puguh beda pisan kaayaanana. Wayahna we keung meusan mah. Engke ge geus lila mah moal geura. Ieu mah nyaritakeun we atuh Kang. Nyaritakeun anu sejen ngarah teu nguluwut. Nyi Mariah kalah jempe tungkul bari nyaliksik esti. Budak teh mani ngalempreh, Ahmad oge ngajapapang tibra sarena teh. Udawa ngahulang deui, sanyana mah manehna oge keur loba pikiran. Kahudang deui ku omongan ku sabana ngeunaan jelema anu hianat ka kulawargana. Nah saha anu sanyana, tapi kulantaran eueuh kolot anu bisa ditanya, tepi kadanget harita oge masih keneh kawas siloka anu hese neguhna. Kaayaan beki peuting di luar tambah simpe. Akhirna mah Udawa jeung Mariah teh sarare. Jep teu aya nu ngomong.
Kaayaan di imah eta anger cara kamari, tiiseun, jempling, simpe mata keung. Jalma-jalma orang lembur Banjarturi tara aya anu wani ngulampreng ka hareupeun imah, sabab geus loba teuing beja ti jelema yen eta imah teh sanget. Malah ronda oge tara aya anu lahaloho kadinya, da sarieunun. Kocapkeun di hiji tempat, harita teh memeh tengah peuting, langit lenglang taya aling-aling, bentang geus mimiti tembong, atuh teu poek teuing harita teh. Sakalian anu lempang sorangan mah, awas keneh ka jalan. Di garduh ronda aya anu ngariung opatan, anu duaan sila tutug, bari ngalepus udud, anu duaan deui nyarane kana bilik, bari ngomekoh kol awi, pok anu pangkolotna ngomong. Kodir, kamana ari si jantum euy? Geus 2 giliran teu ngarona jelema teh. Karunya mang anakna gering. Tembal Kodir. Pan mang teu ngadenge bejana. Da lain di dieu geringna di ditu di lemur mitohana. Malah bejana mah geus kungsi parna cenah. Meh-mehan dirurub ku boe. Tapi hirup deui. Ngan kasakitna mah pikamelangeun mang. Masya Allah. Nah beja euy. Duh, munyah ti kamari mah meureun nempo. Si lain teu ngabejaan, dir. Poho, mang. Da kuring oge teu nyaho, mang, sugan teh ka mana. Maneh-maneh ku nyaho, omo. Dewek ge nyaho teh anyar keneh. Pedah kabeneran tepung jeung lanceukna. Aya beja anyar, mang. Beja naon euy? Mang Bahri mani curing hak. Kitu deui omo jeung bayat mani molohok. Kodir ngarekepkeun silana memeh ngomong teh memener heula sarung. Tadi pamajikan uing tas ngalasuluh. Kaliwat ka hareupeun imah ririwat ya. Ari pek teh aya jelema mani lobaan mang. Marawa barang mani aralus cenah. Urang tempoyo. Ke. Jelema naon Kodir? Jurig atawa naon? Mang mah piraku jurig atuh. Jelema ieu mah jelema. Kawas urang kieu ngan saurang oge teu aya nu wawuh cenah. Anu jelas mah nu nyewa anyar meureun. Baturna ting colohok milu seungah kanu boga imah, sabab anu geus mah teu aya anu kuat nyecingan imah eta teh. Malah mah ronda anu ngariung teh ting puriding bulu pundukna da inget kana kajadian ti heula kungsi aya sora anu seuri dina suhunan mangkaning tengah peuting malam Jumaah. Sok inget kanu enggeus euy. Harita ge giliran urangnya mani kadenge pisan ngajeureuleuna. Yai, mataku kurayeun sorana ge. Duh, bulu punduk kuring mani muriding kieu ya. Ceuk omo bari menerkeun sarung terus diharudungkeun. Tapi piraku rek hayeuh wae aya jurig, mang. Pan geus lila taraya kadengena naon. Sugan we jurigna geus arinit ayeuna mah. Si Bayat ngilu ngomong. Ari maneh Bayat? Pan geus sababaraha kali kajadian kitu teh. Mun eta imah kosong, teu aya anu nyicingan, sok aman. Tapi lamun aya anu nyicingan, sok aya anu araneh. Eta kajadian teh geus mineng, kitu deui. Duh, malang euy. Sieun aya deui setan. Omo ngised diukna ngadeuketan ka Kodir. Ngan si Bayat anu rada teger teh manehna mah jiga anu teu percaya kana urusan jurig teh. Ari sabab najan geus mindeng aya bejana oge ari nenyo ku panon sorangan maha acan. Mang, urang langlang ayeuna yuk. Urang ilikan. Nah ayeuna aya nu nyicingan atawa henteu? Cek Kodir bari singkil. Nanaonan. Ari mamang. Hade goreng oge apan eta teh warga Banjarturi. Kudu ditalingakeun bisi kumaonam. Rek kitu rek kieu oge anu nyicingan imah eta mah jelema. Ku urang kudu diperhatikeun. Sabab urang teh ronda. Kumaha cek maneh omo? Bener. Cek kuring ge bener mang. Nah betrek diwalkeun. Urang teh boga kewajiban nalingakeun sakabeh jelema nu aya di ieu lembur. Hayulah urang ka ditu. Si Bayat mah komo segut da manehna mah teu aya kasieun. Mang Bahri eleh omong sabab hiji lawan 3
nya akhirna mah manehna oge nya tujuan. Sanajan sieun jeung keung oge terus tarurun ti garduh. Beral lempang ngajugjug ka imah Udawa sabab kasurung ku panasaran. Kaayan peuting beuki jempling, kadenge sora jangkrik jeung cari cangkas di sarada. Ari anu sejenna mah kakapeungan, kalan-kalan sok aya sora cicir jeung sora simet gadung. Urang lembur Banjarturi talibra sare geus sababaraha bulan tenang tara aya kajadian naon. Pokona mah tisaprak imah eta kosong, tara kadenge aya kaributan. Ngan ayeuna imah aya nu nyicingan deui, ronda anu opatan jadi hariwangeun. Akhirna Mang Bahri jeung baturna tepi kanu dijugjug, reg eureun deukeut lawang, tapi bari jeung ati-ati luak dieuk bisi aya anu pikasieunneun. Wah, nyaan jiga nama aya usian imah teh. Tuh tenyo, kamar nu hareup aya cahaya cempor bijil tina erang-erang. Euy, aya usian, tapi geus jemplingnya, geus sarare kitu. Jika aya ngajuringkang di pipir imah mang. Cuk Omo bari nunjuk ka pipir behwetan. Sarerea melong kanu ditunjuk ku Omo. Kolebat aya kalangkang hideung lumpat ka tukang. Kacir pisan ku sarerea atuh maneh ngagebeg Mang Bahri teh. Alah euy. Maneh nenyo dir? Kaciri sajorelat. Kade euy, bisi jurig. Kumaha ari geus kieu? Da moal bisa kukumaha urang mah mang. Rek ajarna oge hese. Pantona di pagar. Pagarna make panto maksud teh. Nah ada teu dikunci. Tuh muka saeutik. Cek Omo. Mang Bahri melong kana panto. Nyaan juga muka. Panasaran tuluy disampeurkeun. Malah mah disurungkeun lalaunan. Nya we teu dikunci. Mun rek jero teh mah moal hese. Alah, da nya teu dikunci euy. Nah gagabah teuing biasana masuk pageuh ieu teh. Urang ka jero ayo. Da opatan ieu lah. Aya nanaon mah piraku teu bisa ngalawan. Malang kanu di imah. Sabab tadi aya anu ngalebat di pipir imah bisi bangsat. Anu tiluan jempe malikiran omongan Omo. Tapi si Bayat mah anu teu boga kasieun gancang nempas. Bener mang ulah sieun ku jurig. Da moal hayoh wae jurig atuh. Hayo urang ka jero. Keun bae da moal naon sabab urang mah lain rek maling, tapi rek nulungan nu boga imah. Kumaha dir? Hayo atuh. Geus rempug sarerea terus arasup ka pakarangan, tingkat teuyeub lalaunan bari teu weleh rarat reret, kakenca jeung kakatuhu bisi aya anu nyurigakeun. Tapi aman harita mah, terus lempang mapai jalan anu lempeng muru katepas. Di jero pakarangan karasa jempling, hieum pikasieunneun lantaran dilingkung ku pager jangkung, ditambah ku tatangkalan anu ngarunggunuk, ciang-ciang patembalan jeung cari cangkas namahan keungna peuting. Kemana urang teh? Kawetan mang, kanu tadi teh. Nam atuh, kada hati-hati euy. Hei, mau yat. Ayo euy. Nam, maneh teh heula. Opatan pauntuy-untuy, lempang lalaunan muru kahiji imah behwetan. Ari kahayang aya, hayang ngarona bisi aya bahaya, tapi kasieun teu bisa leungit. Atuh lempang teh ngantai silih cekelan, sabab lamun lumpat saurang bakal kabetot kabeh. Barang bus ka pipir imah, reg sarerea eureun, panonna rarat reret kaditu kadieu, barang ret ka pojok wetan kaler. Aya anu ngabeleg-beg bodas, kaluhurna jiga anu usik-usikan, gebeg ter suku kodir ngaroroncod, jajantung ratug, beungeutna asa ting sariak. Mang, itu tuh, aya ngabeleg-beg bodas. Curug kadir nunjuk kanu bodas, ret sarerea ngareret kadinya, gebeg sarerea ngarenjag. Malah Omo mah mani ngarontok ka Mang Bahri muntang kana tak-tak. Betul. Nanaonna ieu teh kehet? Hayu init sia. Aing mah sieun. Cek Mang Bahri bari malik, beretek lumpat, gebut. Omo murag, si kodir sarua sieunun, gajeleng luncat. Tapi sarungna dipuntangan ku si Bayat, blug, labu. Alah ieung. Aduh.
Dagoan dir, dagoan. Akhirna berengbeng opatanana lalumpat kaluareun pakarangan, sorana mani blag big blug. Barang geus tepi ka lawang, brug panto pakarangan ditutupkeun, tapi ngageblag deui muka, sarerea ngahegak bakat ku cape. Kodir mah kuat kacalangap bari buncelik, Mang Bahri ngajejetreng. Aduh, alah. Nya euy, loba setan di dia mah. Aduh, hadena kaciri euy. Dewek mah kakarayeun mangih nu kitu. Dek mah sieun. Cek si Bayat, ayeuna mah karasaeun, sieun kabina-bina, bulu punuk tepi kamuringkak, ting puriding. Aduh halayung, capek. Duh, tah, kumaha ceuk dewek ge, di dieu mah lobak. Lain lobak belegu, loba jurig deuleu. Tong pasir. Tong pasya. Hayu ka gardu sieun deka. Hayu. Bring lalumpang deui ngajugjug ka garduh ronda. Di jalana tengah romong ngan kadenge sora napas, haheho kene. Kesangnya ngalalucur, bija ngeunaan jurig beuki dipercaya lantaran kaalaman kumaranehna, yen ditukangeun imah udawa aya anu ngabelegbeg bodas. Kocapkeun di imah udawa, harita teh basa Mang Bahri lalumpatan di pipir imah, Nyi Mariah anu geus sare tibra ngorejat hudang. Panon buncelik jajantung naratu reuwas kahudangkeun ku anu ting beretek lumpat. Kadengena ku Nyi Mariah mah asa ngaguru, ongkoh kabawa ngimpi saware atuh puguh we matak sieun. Kang udawa. Kang hudang. Aya naon Bariah? Blak udawa nangkarak, biwirna kutap ketap, reup deui sare. Kang hudang. Aya naon? Udawa kapaksa hudang panonna kekeureuceuman, sirahna mani balideg da puguh keur sare tibra digeuingkeun. Kang, aya anu ngaguru di pipir imah. Ngimpi meureun. Akang mah nyaan, piraku kuring ngimpi. Ngaguruh kumaha? Ngaguruh kawas aya nu ngagusur barang berat, terus aya nu ting gareblig. Mani asa ditempokeun kana ceuli. Sieun Kang, ieu kesang mani ngucur, teang jig bisi aya bangsat. Udawa ngahulang, manehna teu ujug-ujug percaya, tapi rek teu percaya jadi cangcaya, sabab anu ngomongna pamajikan manehna, katurug-turug kakara deui sare di dinya teh. Kumaha kalah ngahulang? Teang Kang. Heuh atuh, kade ulah ninggalkeun budak. Nya moal atuh, jig tempo. Jurut Udawa turun tina ranjang, terus melitkeun sarung kana cangkeng, katayap ka tengah imah, kebat muru jandela anu beulah wetan, geus kitu ngajanteng sakedeung, ngadedengekeun sora di luar, tapi jempling teu aya nanaon, lantaran anu lumpat mah tadi oge geus jarauh, moal kadenge deui sorana. Aneh, nah ada jempling, nah aya naon atuh, tapi moal aya salah namun ku aing ditempo keluar, moal ditoong rek turun sakalian, nah aya naon. Udawa geus teteg hatena, lalembutan geus kumpul kabeh. Dasar nu gede wawanen, saeutik oge henteu ngarasa sieun. Berai panto kahareup dibuka, terus kaluar. Katayap leumpang deui di emper nu lega tea. Leumpang lalaunan teu kadenge sorana. Muru ka pipir beh wetan, baranggok, terus alak ilik, jempling teu aya nanaon. Nah dauh nanaon nya, tapi aing jadi penasaran. Jurut turun ka pipir imah, katayap leumpang bari alak ilik waspada bisi aya bangsat. Tapi anu kadenge ukur sora jangkrik jeung sora sosoer dina tangkal buah. Udawa terus maju muru ka tukangeun dapur, tapi can manggih nanaon. Ngan keur jongjon leumpang, korosak, sada anu ngajeleng kana tatangkalan, beg hate Udawa reuwas. Leumpangna langsung eureun, bari taki-taki bisi aya bangsat. Red ka kenca, red ka katuhu, jempling deui teu aya nanaon. Aya naon ye? Piraku ucing mah da sorana tarik. Blug, seor, sada nu ngawuran kana kenteng,
paralak marurag kapanyaweran, gebeg, udawa ngarenjag, lempang na ngarandeg deui, terus tanggah ni tenan kenteng, tapi teka cirina naon da poek. Udawa ngahuleng, ayeuna kumanehna kaalaman, memang loba anu araneh di imahna teh, anu ngorosak can kapanggih, geus aya deui anu nyeor kana kenteng. Udawa beuki panasaran, lain sieun, tapi keheul, nah saha anu boga gawena jurig atawa jelema jahat. Awas ya ditewak ku aing mah. Geus kitu udawa maju deui. Panona gular-gilar kaditu kadieu, nitenan kaayaan disabudureun manehna. Tapi jempling ayeuna mah taya sorana naon deui. Nya akhirna udawa teh balik deui ka tepas, ngan leumpangna lalaunan bisi aya anu nyurigakeun. Barang geus tepi ka tepas, memeh mancat aya nu ngageblig deui di tukangeun imah, atuh ngarandeg udawa teh, panona melong ka tukang. Setan teh. Nah naon ha? Ngaheureuyan wae ka aing. Eta teh bangsat atawa setan? Cek udawa ngomong sorangan, tapi can waka kamana-mana cicing we bari melong. Kulantaran panasaran, akhirna lempang deui muru ka tukang, dahayang nyaho kanu ngageblug teh. Lempang na lalaunan pisan, manika ketayepan. Keur kitu, korosak aya deui anu disada. Masya Allah. Nah ngocongan deui ka aing teh, awas ya. Tina awahing ku ambek, udawa teh lumpat muru golodog, kalacat unggah ka imah. Atuh pamajikanana reuwaseun, ngorejat sarta muru ka salakina. Aya naon Kang? Aya naon? Teu aya naon, can kapanggih. Cicing tungguan we budak. Di mana bedog? Bedog anu panjang teh ha? Mana? Udawa luak liuk neangan bedog poho deui nundana. Bedog, kek. Tadi teh tilas semang belahan suluh. Waduh, buah kabawanya. Di pawon meureun Kang. Cicing di kamar, budak tungguan. Akang rek kaluar deui. Aya naon atuh? Can kanyahoan. Tapi urang teang deui, jig we ka kamar. Nyi Mariah beuki sieun nenyok salakina kitu teh. Mata kitu oge aya nanaon meureun. Tapi teu loba pikir. Gancang asup deui ka kamar, budak anu duaan direngkolan. Dikeukepan bisi kumaonam. Hate Nyi Mariah mimiti seseblakan, jajantungna ratu, kasieun geus datang deui. Kesang tiis mimiti bijil, terus babacaan sabisa-bisa naneda kanu kawasa. Duh Gusti, moga-moga ulah aya anu pikasieun atuh. Ari udawa trong terang di pawon, kurah koreh neangan bedog. Maklum anu rusuh, kalah beuki hese. Bedog hareupeun kalah kapuang kapiang kanu sejen. Barang rek muka pantolomari, kadupak perahna guprak kahanap. Haduh, iya geuning. Jadol teh nyapekeun pisan. Gap bedog dicekel, gancang lumpat deui ka hareup, turun ti panto tepas, bedog geus dicekel perahna. Mun aya naon karimesat. Terus ngeteyap muru deui ka tukangeun imah, mapai-mapai pipir imah, jajantungna mimiti ratug, hatena pating sarblak. Keur kitu sewur, sada anu ngawurkeun keusik kana dangdaunan. Atuh maninga jenghok udawa teh, reg eureun, panonna rarat reret, nitenan kaayaan di dinya. Barang ret ka pojok, breh aya anu ngabelegbeg bodas, jigana teh oyag-oyagan kawas anu rek ngudag. Rai bulu punduk udawa muriding, panon molohok jajantung ratug, kesang tiis barijil. Para mitra, peuting mungaran nyecingan imahna, udawa teh geus digoda ku kajadian anu mata keung. Harita teh panona molotot, melong kanu ngabelegbeg bodas. Bulu punduk muriding, jajantungna ratug, tuurna ngaroroncod. Tapi lila-lila mah pikiranana sadar, manehna teh lalaki jeung mawa pakarang deui. Nya teteg deui hatena teh make aya wawanen sagala pikeun ngadeuketan kanu ngabelegbeg bodas. Astagfirullahalazim. Nah aing make kudu sieun kudu kitu. Awas ya, dikadek ku aing mah. Geus boga pikiran kitu terus maju, sukuna teteg deui. Beuki lila, beuki deukeut. Bedog dicekel kedua leungeunna panon melong kanu bodas teh. Barang geus deukeut udawa inget, manehna teh tadi beurang mirunan di dinya, ngadudukan runtah ngarah teu ayang-ayangan teuing. Malah mah
Jukut anu baseuh keneh oge dibubrugeun di dinya. Sedengkeun di handapeunnana loba kai anu barobo jadi ruhai. Atuh haseup nu bodas meleketek-tek ka luhur, luak leok lalaunan katebak ku angin peuting. Masya Allah, katipu aing ye. Haduh setan teh. Panyana teh nyaan jurig geuningan ieu mah haseup durukan. Jadol teh. Udawa gogodeg amek ka dirina sorangan. Bus bedog diasupkeun deui kana sarangkana. Geus karuhan kitu mah terus balik deui ka urut tadi. Kasieun jadi eueuh ka hariwangsirna. Ngan aya keneh anu jadi pikir, naha naon anu tadi ting saleor kana dangdaunan, kumanehna can kapikir. Kagok sakalian aya di luareun imah. Terus udawa teh ngaroris panto pakarangan bisi aya anu mukakeun. Baranggok nyawe muka sabab tadi basa ronda lalumpat teu malire panto ditutupkeun oge muka deui. Kabeh ngabalecir patarik-tarik muru ka garduh. Ih, urut saha ye? Nah panto pakarangan jadi muka. Tapi kajen teuing. Dauh palingeun di imah oge. Ceuk udawa ngomong sorangan. Terus panto teh ditutupkeun deui, gandeang balik deui ka tepas, kalacat mancat, kasieun eueuh ayeuna mah. Bus ka jero imah panto dipeundeutkeun deui, bedog ditunda dina meja, kebat ka kamar nepungan anak pamajikanana, kasampak teh Maria keur ngeukepan anakna anu talibra sare. Kumaha Kang? Aya naon di luar teh? Katipu akang teh Maria. Aya anu ngablegbeg bodas di pojok imah, panyana teh curig, barang disampeurkeun haseup durukan. Mani era akang ieu. Hari anu seah kana dangdaunan, naon? Angin meureun. Da geuning eueuhna naon? Geus ulah loba pikiran. Pokona mah ulah percaya kana beja ti batur. Akibatna matak cilaka, puguh-puguh beurit disada disangka ririwa. Buktina akang ge katipu, haseup disangka juri. Ceuk udawa bari nyarane kana bilik. Nyi Maria oge teu ngomong deui, hatena teteg ayeuna mah. Terus nyimbutan anakna goledag ngagoler gigireun Ahmad. Udawa oge kitu manehna teh tunduh ti tadi oge, teu kuat ku hayang sare. Geus karuhan teu aya nanaon mah. Terus sare tibra. Ari Bahri jeung batur-baturna geus ngariung deui di garduh. Menang sajongjongan mah caricing, teu aya anu ngomong, ngareureuhkeun kacape, balas lumpat. Hawa peuting karasa tiis, jangkrik reang patembalan, sakapeung sok kadenge sora domba disada, kurang parab meureun. Sedengkeun jalma-jalma urang lembur Banjar Turi, tali brasare teu malikirkeun nanaon. Geus lila caricing, si bayat usik, pok ngomong. Kuring teh teu percaya tadina mah ka jurig teh, sabab ngan ukur ngadenge bejana wungkul. Tapi ayeuna mah kasaksian euy. Bulu punuk tepi ka carangkat kabeh ye, kutan kieu rasana ari sieun ku jurig. Mata ke ulah wakamoyok ka batur, tah ayeuna karasa kumaneh, sabab jelema mah boga kasieun jeung deui jurig teh aya euy. Tembal omo bari pepeta. Nyaho ti mana maneh make jeung wani ngomong kitu? Iraha tepung jeung jurig, omo. Ari tepung pajonghok ye mah nyahat can atuh. Sabab hese tepungna. Kahiji, jurig mah henteu kadeuleu. Kaduana, manehna mah eraan. Tara daek usrag asrog ngejak ngobrol. Katiluna, dina ayana oge nya dewekna anu kalah era euy. Jadi tara disangareupan. Gandeng, omo, ngomong teh jika nu heueuh sia. Padahal sia teh pangboranganna sadunya. Yo dewek anu wanian mah geus sababaraha kali tepung jeung jurig. Kodir nepak dadana nemongkeun kasomonganana. Wah, wanian 7 likur sia. Geuning tadi tepi ka hitut. Muntang kana sarung dewek, tepi ka soeh ye. Tah, baku ari geus pare-area omong teh. Megeus sia, kabeh ge nu bener. Jempe, ulah ngomong lain-lain. Kadia ngariung sing deukeut, urang badami jeung Mang. Ceuk Mang Bahri nyapih anu parearea omong. Atuh anu tiluan teh ngarised ngadeuketan ka Mang Bahri, jarempe teu ngomong wae. Sedengkeun Mang Bahri memeh ngomong teh ngalaan heula sarung terus disampaikeun dina sisiku. Hareudang meureun da tadi tas balap lumpat tepi ka ngahegak. Dah dengekeun euy, ku urang sarerea geus kasaksi
Saha-saha anu nyicingan imah eta sok aya wae bare bedanana, gering tea, cilaka tea, kasurupan tea. Pokona mah geus matak bosen ngadengena oge, bakat kumineng. Tah ayeuna geus datang deui jelema anyar, mangkaning rumah tanggana jiga diajar keneh. Da geuning anakna oge laleutik keneh cenah. Cik kumaha pamikiran maneh? Nah eta jelema teh mending diantep atawa kudu dibejaan ku urang. Pokona mah karunya euy, bisi kawas nu enggeus-enggeus. Diajak ngomong kitu mah anu tiluan teh ngaharuleng lantaran teu kapikir naha mana anu leuwih hade, omo ukur colohok, kadir kalah cicing, ari si bayat kalah calangap bali tangah. Nah kalah ngaharenen. Kumaha ieu teh? Nya teuing kuring mah teu boga wusul mah. Temal omo bangun anu hoream. Kumaha cek maneh, Qadir? Ujang Nyai sareng mitra sadaya hanya kahabisan waktosna parantos seep rupina sakitu heula nya. Kumaha pamedegan si Qadir atuh kumaha lalampahan ronda salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu kaopat. Hapunten tidak sagala rupi kakirangan sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.